Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepang, salam wanodai di channelna Carita Alam ya. Nu alhamdulillah Carita Alam dina video nu katilu ayeuna bakal kunjung ka Curug Wedus nu aya di Kampung Tugeran. Mudah-mudahan para penonton, para subscriber atau para YouTuber di mana wae ayana tiasa kaibun nya, mudah-mudahan oge sadayana salarehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tekan ngilap oge bantos di subscribe, di like, share saseuna ka rekan-rekan, karena subscribe itu gratis ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadaya katinggal ku urang di dieu pasawahan anu sakieu negrakna, anu sakieu ngampar hejo na, masya Allah. Moga mataku kaendahanana sarteu acan urang dugi kana Curug Wedus. Urang nyimpang heula di pali dieu nya, urang linggih heula di pali dieu ningal pamandangan anu sakieu endahna. Sekitar anu sakieu ngemplok hejona menuju Curug Wedusnya seakan-akan nambah rasa penasaran urang. Hoyong engal-engal dugi ka Curug Wedus. Buah pare nu sakieu nguntuina, tatangkala nu sakieu hejona nambah kacinta urang ka alam sekitar. Ditambah ku jalan anu ngebat panjang, leuwih-leuwih nambah rasa kapanasaran hoyong engal dugi. Gunung anu nyungcung, pasir anu lungkawing, sora alam anu sakieu eworna sarasa ngagupayan ngagero ngagewatkeun. Alhamdulillah palawargi sadaya satos salami perjalanan anu sakieu tebihna. Alhamdulillah ayeuna abi tos dugi di Tugeran ya, menuju ke Curug Wedus. Tapi Curug Wedus sama masih kena jauh aya di pali ditu ya. Tetap stay tune terus di channelna Carita Alam. Mantap. Palawargi sadaya sakedap deui tinggal dugi ka Curug Wedus. Ayeuna menuju di perjalanan kenenya, tapi mapah. Perjalanan masih kene panjang, nambah kasumenget hate hoyong engal-engal dugi ka Curug Wedus. Pasawahan sakieu hejona nambah rasa penasaran hoyong engal-engal dugi. Sora cai anu nyuruh beungeut leuwih nu sakieu mah parna mapag ngabagiakeun kana kadatangan Carita Alam. Mantap, 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 mantap pisan ieu mah palawargi sadaya. Curug Wedus anu di ditunggu kita tadi anu di sepanjang perjalanan di anti-anti teh ayeuna mah tos kapenak suasanana mantap pisan. Ayeuna anu herang, alamna anu indah. Mogo pisan kana mata urang sadaya. Mantap palawargi.
Sareng di dieu oge palawargi sadaya kurang katinggalnya aya jembatan bambu, jembatan awi anu masih kene di perhemannya di masa kiwari di alam anu endah ieu dihias ku cai, ku sora cai, ku caina anu herang ditambah ku suasana pesawahan. Wow, alam Jawa Barat memang saya bandingan anak mantap. Ayeuna urang cobi, urang naros anu nuju ngusupnya. Waduh, mantap pisan dia. Assalamualaikum. Damang A. Alhamdulillah. A, damang. Alhamdulillah. Aduh, nuju ngusup A. Seur lauk nanya. Nun. Sejuk pisan suasana nanya. Dihias ku tetangkalan anu lalenjang panjang harejo nambah hiasan pamantes Curug Wedus. Pagi sadaya oge di dieu aya ibu warung anu mung sawarungnya anu buka nama itu da di dieuna saurna teh sanes dinten libur janten pengunjung nage kirang jadi anu bukana mung saukur sawarung. Urang cobi kurang taros kumaha sih di si apa Curug Wedus teh. Assalamualaikum. Damang Haji. Alhamdulillah. Icalannya. Rame Haji. Lumayan. Ngeureuh nyawa. Alhamdulillah. Maji itu dupi leres Curug Wedus. Oh. Sok rame ka dia pengunjung nama Ji. Ngerayah we air rame nama. Satahun 3 kali. Mohon. Mun upami bade boboran, mas kuih boboran. Mohon. Gerak mungahan, terus tahun baruan. Oh, mohon. Tapi Ayeuna sok seur pisan jalmina. oh mohon. Tapi desa dingin kemari aya wae gitu. Anu kunjung ka dieu teh nya. Leres. Ari perkawis caina di dieu mah Haji kumaha sok aya rajin aya banjir teu? Banjir upami hujan ageung. Oh, tapi henteu duginya ka dieu mah. Baru kita dia mah betul ka itu. Mending atunya henteu ieu teuing teu nya nanti henteu ngabahayakeun teuing nya mah Haji nya. Mohon, aduh Maji abi mah teh mani asa diogo mata teh ku ayeuna suasana kieu teh. Mohon pemandangan anu sakieu endahna anu patut dimumule ku urang nya Maji nya. Alam kaendahan Pasundan Jawa Barat mantap. Maji hatur nuhun tina infona. Sumangga. Assalamualaikum. Sanes ngan saukur tiis ku sejukna sora cai tapi di dieu oge aya kanggo ngahaneutkeun badan saatos urang ngojay nya aya hau kanggo ngahaneutkeun. Alhamdulillah ya. Aduh mantap pisan ieu mah. Ketinggal kurang sadaya para pengunjung anu dalaratang ngarasakeun
kenikmatan alam anu sakieu endahna nu aya di kawasan Curug Bedus. Curug Bedus nyaeta tempat wisata anu tempatna aya di Pugeran ya, saterang cerita alam aya di Pugeran. Namun tempatna rada tebih oge di jalan raya. Kaendahan alam nu aya di Curug Bedus sanes ngan saukur alam sekitar, tapi di dia ogen aya saung-saung anu biasa dicalikan ku urang nambah kaendahan ya. Sasak anu sakieu ngempladna dipijak nambah rasa cinta urang ka alam. Saung-saung anu dijieun ku warga nu aya di kampung palihan dieu nambah hiasan alam, nambah keindahan alam. Semangga para wargi di mana wae ayana bilih penasaran nyobian ka tempat ieu Curug Bedus ya. Sumangga dinikmati wahana hiburan, mencintai alam sekitar, indah bisa. Wow, mantap pisan nih mah baraya sadaya. Saatos nanjak anu sakitu nanjakna alhamdulillah carita alam tiasa oge nyandak video di luhureun Curug Bedus. Wow, tambah nikmat pemandangan. Mantap. Gila benar. Wah, puncak Curug Bedus atos katempuh, atos kadapal ku carita alam. Sakieu nikmatna masyaallah, indah. Puncak Curug Bedus. Indah sekali ya. Ya buat anda mungkin yang yang ingin berrekreasi menikmati wahana alam, ya tempatnya gak salah lagi ya kesini lah Curug Bedus yang tempatnya ada di Pugeran ya. Mantap.
Para wargi sadaya baraya cerita alam di video nu katilu ieu cekap sakieu wae kunjung ka Curug Wedusna ya. Memang tempatna indah pisan, alamna sejuk pisan, ngogok mata, memanjakan mata ya. Tekenging hilap oge di subscribe, like oge share saseur-seurna. Pepenak deui di video anu saterasna. Assalamualaikum.